Aya muridna mutilok salat maot, begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh. Ya Allah ya Rabb, aya hamba Gusti mau ningan ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti? Siksa. Langsung disisa. Iya. Ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing. Hehe, col teh tuan Abdul Qadir. Dek naonan dia? Ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu. Ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu. Mata kedek disiksa ku aing. Bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui. Bejakeun. Bejakeun ya Allah ya Rabb, Abdul Qadir na aya. Ditanya man rabbuka Abdul Qadir, kabeh man nabiyuka Abdul Qadir, kan salah ya. Makan Gusti, siksa. Sia. Aing mah malaikat jaga, tetap disiksa sia ku aing. Pamonggol ditaikeun ka leuweung. Ya, cekal ku tuan saya. Blok. Kadiekeun sia tapal. Kadiekeun. Dirambet ku tuan saya Abdul Qadir. Sambarangan sia. Bejakeun deui ka Gusti Allah. Bejakeun deui ka Gusti Allah, Gusti palu dicokong. Hai sia elehan amat atuh. Sia malaikat tanah-anak gede. Masya Allah, meureun make babacaan panjana aya babacaan bismillahirrahmanirrahim. Mali bejakeun ku aing sia ka sia. Nah, ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun? Ieu tetep bae siksa. Oh, jang nyiksana tuh. Kumahakeun bejakeun ieu mah pasek. Pasek. Salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir.